Ah, itu geningan si Kang Cepot anjir. Pot, ke dia pot. Alah, tinggal lihat nih ya. Kang Cepot ke dia. Kang, Kang Cepot. Alah, tinggal lihat aja nih teh. Ngungku gue kan itu. Kang Cepot. Ah, si gaya nu ngagerwani teh. Kang, ke dia geura sakedeung. Naon maneh teh gogorowokan kitu. Lain digero-gero eta kurang tengah lihat-lihat nih. Ngungku gue. Ah, lain ngungku kurang teh fokus eta neangan pacul. Neangan pacul jang naon. Ah, jang macul tuari maneh apanan ieu teh usum hujan urang teh dek melak sampe. Rek melak sampe. Heeh. Maneh teh kebon. Henteu, Kang. Aya naon maneh teh gogorowokan. Gagero-gero ti kejauhan. Urang teh rek aya eta kitu. Aya perlu ka Kang Cepot. Perlu naon? Urang rusuh ya teh. Keburu hujan maneh nek neangan pacul. Neangan pacul mah gampang ke kurang dibantuan, Kang. Tadi teh urang teh ini katin mangae maksud rek nginjem pacul gitu. Kapagaweana. Terus kumaha teh? Ripek dipake ngadu ku Kang Iwan. Itu dipake mah mau diinjemkeun dari si Akang kumaha ieu teh. Tadina sugan we atuh kitu boga aya 2 paculna. Ripek sarua dipake ku Kang Dedi. Diparake maneh ge sarua ngebon atuh. Rek atuh itu dibeli di urang pacul, Kang. Boga maneh. Aya itu hiji. Sok atuh sabaraha? Baik kakak mah 500.000 lah. Murah, Kang. Anjir mama teuing pacul urut 500.000. Aya doranan teh eta teh. Aya dorana mah. Dan kade, Kang. Kade naon? Kadieu geura. Naon atuh lah? Mun urawa sareos. Ulah bebeja ka si Kang Jabrik yeuh. Nah, make ulah bebeja segala. Ada pasti atuh bakal nanyakeun eta meureunan pacul di mana. Lain gitu, Kang, urang menang injem di manehna gitu. Maneh mah montong dijual tuh hari pacul menang injem mah. Karunya si Kang Jabrik, maneh teh nginjem teh lain mulangkeun, kalau karek dijual ditawarkeun ka urang. Oke, nempuhkeun ka urang mun ningali pas paculna dipake ku urang, meureunana aya cirian. Aya cirina mah gambar eta, gambar lalawak, Kang. Gambar lalawak geuningan. Maneh mah tong dijual atuh eta teh barang batur ya dengekeun. Nu ngaranna barang batur eta maneh nginjem lain. Nginjem harita anda hoream mulangkeun urangna rek dimangpaatkeun we. Teu meunang ari maneh kitu eta ngamangpaatkeun barang batur. Meunang nginjem kitu teh kudu dipulangkeun sia pamali. Bogana ngarep-ngarep buat tinggal dipake maneh teh. Ada urang ya butuh duit gitu. Butuh duit, Kang, jangan beli eta ATM. Maneh makan ATM wae. Montong atuh. Sia dibejakeun ke ku urang ka si Kang Jabrik. Meureun maneh teh ditampiling mah eta babak belur eta sirah. Entong, Kang, tong dibejakeun ih. Dalawara teuing. Entong akang jempe we. Mun maneh embung dibejakeun kitu. Mentong dijual barang batur teh. Pulangkeun we geus we injem we ku urang lah. Urang dek itu aya pelakenan sampe di kebon. Ayo atuh, Kang. Ulahnya ulah dijual. Montong maneh teh. Butuh duit mah kege maneh bakal boga atuh hiji waktu. Kang moal dijual. Bae ke kana ATM oge sapoe mah. Montong maneh teh nanaonan kana ATM wae ye dengekeun maneh teh daripada kana ATM
mendingan ninyo kopi hideng ten urang yo deh atau tin Kang Udan loba kopi. Aya Kang Udan kopi. Aya wae atuh stok mah loba tenang maneh teh. Pira 2000 perak ani maneh teh daripada ngahakanan TM teh ada runi maneh teh. Ceket ngaruksak sia ngaruksak huntu pang mah. Tuang moal ayo turang ka Kang Udan. Bari yuk Kang cana kitu pacul teh abdi bade nganggo mah. Kade Kang melakna sampeuh hui taleus. Mengke aya kulubeun kitu. Turang manaon di plak sekira-kirana bisa dihakan gitu. Plak sampeuh kan daunna bisa jang lalab. Taleus oge sarua hui sarua ngeunah eta teh. Ngeunah panali geus boga peplakan mah gitu. Ayo turang dek dipakena paculna. Ayo tuh Kang ka Imah Abi ngan geus di Imah Abi ka tin Kang Udan ulin ya. Ayo urang ulin ke urang bari ngopi gitu tin Kang Udan. Ayo tuh Kang, dam, tila. Kadieu jalanna. Kadinya. Ayo tuh.